Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa? Biasa we bos, lagi ngegosok batu ali nih bos. Batu ali digosokkan gitu. Sugan we keluar jin tuh bos. Paling we keluar jin ngakawal meren. Emang ada jin ngedul bos? Apaan iya jin ngakawal kan ngegosokkan batu ali. Si bos kemana aja ngomong teh. Kamana si ajanya wayah kieu can balik keneh si eta mah aing ulin teh sok taranya ho waktu jeung can mandi deui aing mah aya bahan digemrong ku laler hejo ieu mah ye Neng Iya mak, antosan sakedak. naon mak Neng cipang nyusulanikeun si aja emak meni hariwang ai emak ieu nyusulan ka mana da moal jauh si eta mah di pos geura lamun teu di kandang hayam wa itu kandang hayam wa itu menuju naon eta keur ngadodoho hayam nu keur endogan teh geus endog dicokot endogna teh si emak eta mah dosa atuh mah ih pamali kitu mah kan bae lah budak-budak eta mah cenah apalon dosa itu neng iya tuh nyusulan aja heula tuh nya ka ditu nya mah nya sok-sok juga entong lo bali lah bisi dikubur buku emak jeung bebetian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, misi ayeuna kemana bos teh? Bingung oge Hake jeung bala bingung bos teh. Udah posen mak di daerah sana mah tuh kali-kali kayak boleh batur atuh sabari cari suasana baru atuh. Bagus tuh bos, sugan we di daerah Batur mah galala daya merena tuh bos. Dari kunaon? Dari kaera? Ay hari aw bos. Aduh. Halo bos. Apa kabar? Aing mah canggeuh euy, datang si teh euy. Tanggal kunaon bos? Kadang-kadang ngomong euy. Sarua urang bos euy jadi lapar bos. Kanan wae di dinya mah. Geus cenah mah kieu. Tadi lanjut mah misi teh. Oh, bos ayo tuh. Ayo tong sah. Ayo. Jak minum mah di dinya. Ka mana bos? Hati mah. Aduh. Ya, ayo umur seberapa tahun? Ayo 14 tahun, Pin. Nah, 14 tahun teh, bodoh gitu kos anak kingkong. Iya, Pan. Sekali dahal 5 senok. Nah, rumah senok terus bodoh gitu. Iya, Pan. 5 senok temok, Pin. Nah, gitu. 5 senok tembok mah, terus bodoh gitu. Eta si Gana awak minum gitu, ya? Ayo, Pin, urang mah. Pinu kudosa. Was mana, Pin? Pantesan minum kudosa. Siapa hayat anukan? Ayo, wae ngomong jeung lak kucang mah. Ini kali tuh. Atuh. Ali. Tah, menang deui Gus tah. Eleh deui urang. Usah nak tuh ya. Main teh eleh wae tadi tebalik mana mah tuh ya. Cokna. Lain terbalik, mau dia cawe taman seger tiis. Mungkin toy, manya mimiti main eleh wae teu dibere menang sekali-kali acan. Eta mah DL dari talo. Ini mah dasar toy. Kemana nyari si aja angger ai ulin teh sok teu nyawa budak teh Toy, mana yang duit tuh? Ya hayang atuh geus dibere mah. Ya. Ku urang maneh dibere duit 100.000. Tapi aya syaratna toy. Make jeung aya syarat sagala. Sigeunya atuh. Jual beli tanah wae. Emang naon syaratna? Urang tadi nempo roda nu wa itu rek dijual. Tah, kumaneh pang nyokotkeun. Isukan urang rek jualan cuanki. Gampang eta mah tuh, tari nyokot atuh. Heeh, tapi nyokotnya maneh ulah bebeja. Kawa itu. Tah, ulah bebeja. Eta mah jeung maok atuh. Eta apa?
kepo pisan setika tetanya pisan. Biasa tuh mami mah ya rek ngarit atuh. Yang para si Aja. Emangnya si Aja domba? Iya. Mau apal mah ya. Jatah mami teh beak ku si Aja ya nari mami sampai ka pegang kieu. Gusti nu agung. Allahu Akbar. Aing Karena imami nanti keletik oge cacingan nih. Gusti nu agung Allahu Akbar. Teu budak teh incus ya. Salutak pisan ka kota. Nah ya, ebar kinit ah. Aduh, Gusti Agung, Allahu Akbar, jauh geuning kebon teh. Aing leumpang ku leumpangna. Jauh kemarin. Siap bos. Siap. Siap bos. Serang. Ya Allah aja, aya di dieu geuningan ih. Naon teh? Ih, aja mah meni ameng wae. Ayo orang uwi itu di pilarian ku si emak ari aja ih. Ari mah aja mah yang ngomong kene. Ih, si emak di bumi masak urap jukut kan resep aja eta teh. Wah, anu leres teh. Enggak masak na uwi ka. Ayo, teh. Betul kayak ku si mami. Ieu teh. Aduh, Gusti Agung, Allahu Akbar aing ya. Cangkeng geus nyeri. Leumpang jauh kene Gusti, alah. Tai. Bang Bos, Itu aya jurik jari yang ngalewat. Urang jailan yuk. jalan kumaha? Eta cengang cau alungkeun. Jurik jari yang takut kudu cangkang cau geuningan. Ini ngagepluk sih kan kaburuk. Aduh, Gusti. Si anu micen cangkang cau ya. Sepeka nyeri ya. Alang tai. Urang ngerti kadekan. Lupa. Ke kamaranes ya. Dikadekan ku aing ya. Tua dikadekan ku aing. Aduh, kemana-mana itu anak buah teh ya. Hasil bos. Ayo. Sayur. Good. Ntar bos. Bagus. Gap. Ini bos. Bagus. Jatah. Eta naon? Jatah. Pokona mau anu dibere. Bu syair dibikin hak Kak Fakir Miskin. Nah, dibikin kayak tim piatu bos. Apaan setiap orang geus malas teh mun menang duit teh kudu aya jatah ieu. Fakir miskin. Tah urang dibikin heula. Lancar malakna. Bagus tuh bos. Bos, saya angkat cai bos teh. Kuat bos ah. Haji atuh. Lagi ada Kemana? Balik bos ah. Haji atuh. Balik. Emak mencet. Haji atuh barang. Ayan. Aduh, gak kuat nih aduh. His, ada mangsa nih. Samperin ah.
Jatah. Jatah naon? Mana gawe di dia? Emang orang mana mah? Mana teh nyawa aing preman? Aing teh warga dia sedagoan sia. Barak, gede. Naon deui? Naon deui wae? Udah keluarga bos. Ah, balik mana? Tuh di itu bos. Nah, barang dia udah keluarga. Biasa malak bos. Iya bos, mesti luar dia bos, tadi teh bos. Iya. Bos. Iya. Tuana yuk. Bener. Siap. Nah, kawan nih Wangi. maju. Orang kabeh ini. Lah. Bos, mantap bos. Adek pisan sama bos, euy. Wah, kuat. Kurangnya lawan bos kurang mah, euy lah. Bos, awas eta bos, alah eta. Luar biasa bos. Ayo kak. Langka. Aja tuh lempang teh belajar. Ayo angkot atuh teh. Aku tadi aja meureun teteh teu gempor. Kapan aja mah teu bisa tarik. Nya bener aja mah lempang teu bisa tarik. Tapi mun hitut tanya kerek tarik. Ayo begitu namun aja itu teteh masuk nyana kantong keresek. Nanti aja kan kerek. Kapan hitut aja masuk debat ke kantong keresek. Si aja Ampun karos. cewer gerak. Ampun. Kamaranes ya. Kadek ku aing maneh. Dicingkang ku aing beunang mah sia dibuli ngiran bari cingkang pokona mah. Aduh Gus, capek istirahat lah Gus. Tah ini asa diudak-udak bagong urang mah. Di nya atuh da make di jalan segala. Ada urang atuh dititah ku sutradara. Lamun teu daek urang menang bayaran toy. Dicingkang ku aing mah beunang mah. Oh Gus, jero jalan udah gede. Aduh, beunang sia ku aing. Gara-gara mana Gus aing jadi kieu. Tah atuh betulnya harus suka jam laki nyiksana moal siga bara-bara kieu atuh si mami nyiksana. Kan senangna urut oken Gus. Betulnya suka teh lain urut oke biasanya urang mah si mami teh tukang urut toy. Kang urut ngejar pengkor meureun. Ayo kaduhung oge. Matakna tong wani macam-macam ya ka mami. Teh nyahoon mami urut okem. Di kadek ku aing mana oge lah wani-wani mah.